Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna kantun bagian anu ka 44 ya teh. Sakitulah nya pokona. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah dipalihan leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh kalentang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 44. Kumaha salajengna? Soret cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Harita tilu alas sangu geus diasongkeun kunu boga warung kasih Samsuri, kasih Kartawi, katut kasih Barkowi. Deker weh tiluanana dalahar bangun anu ponyonaker. Karak oge sabarahuap tiluanana dalahar. Si Kartiwi ujug-ujug ngaharewos kasih Samsuri, katut kasih Kartawi. Kang, tingali gerakang. Masih keneh aya jalma geuning di dieu anu ngadon cicing bae. Manehna ti tadi jigana mah henteu kabur waktu urang tiluan datang deh Kang, cek si Kartawi. Si Samsuri salaku pangkolotna diantara eta tilu urang. Tembong pangheulana ngareret ka Palebah Jaka Satria anu memang tetep cicing teu ingkah ti eta patempatan. Bangun taya rasa kasieun waktu kadatangan maranehna tiluan teh. Si Samsuri terus ngaharewos kadua baladna. Eta jalma tangtu moal sieun ku urang tiluan euy. Nah, bet bisa kitu Kang. Pan anu sejen mah kalabur ningali urang tiluan daratang ka warung teh Kang. Si Kartawi kerung bangun anu heran. Ai, nili kana kayaan mah eta mangkluk teh memang lain urang dieu.
Jadi manehna wajar henteu nyahoeun saurang tiluan. Jeung moal sieun setik-etik acan, da sabab teu apal teh ka urangna. Cek si Samsuri. Berarti kudu gancang ditindak atawa diwara jelema kitu makang. Ulah diantepkeun kitu bae tuman cucunga. Supaya manehna jadi sadar jeung apal saha urang tiluan sabenerna Kang. Bagian kuring nu kieu mah Kang. Awas, kuring heula anu nindak eta jalma Kang. Cek si Barkawi ngilumairan bari gancang harita cengkat tina tempat diukna. Laju nyamperkeun ka Palebah Jaka Satria anu diuk nonggongan dina bangku panjang. Kalayan teu make tata krama deui jeung kasopanan. Si Barkawi barang nepi suku katuhna langsung diangkat ka luhur. Rek dipake ngajejek meja leutik hareupeun Jaka Satria diuk. Sikepna jelas kurang ajar pisan. Si Barkawi teu lila terus nyarita ka Jaka Satria. Hei, si laing teh pasti lain urang dieu nya. Gening bet teu milu kabur nur tanu sejet. Nalika dewek tiluan datang ka ieu warung. Teu sieun maneh ku dewek tiluanna? Cek si Barkawi. Jaka Satria tembong ukur mesem. Bari ngareret ka si Barkawi sakedeung. Laju ngawalon tapi semu ngaheureuikeun. Kuring memang lain urang dieu lur. Tapi kuring mah urang jauh anu ngahaja nyimpang di ieu warung. Sabab sarua lapar hayang dahar. Nganaon maksudna? Anjeun nanya kitu ka kuring. Bet kudu sieun ku aranjeun tiluan sagala. Jeung batur oge nah bet sarieun sarta lalumpatan sagarupa. Nalika nempo aranjeun datang ka ieu warung. Aranjeun oge apanan sarua jelema, bener teh. Berarti lamun lalumpatan andika tiluan teh jurig meureun matak batur sareuneun oge. Kurang ngajar. Memang dewek jelema. Cek saha jurig? Goblok, jelema dewek teh. Nya bisi we atuh anjeun teh. Ayeuna mah ngaku jadi juri. Kena batur mah jadi lompatan jeung sarieun waktu ningali anjeun teh geuning. Cuy, setan alas ya. Nah si laing teu bisa neuleug kitu ka dewek. Teu bisa neuleug kana kayan dewek. Beungeut rewok ku godeg, kumis ngecepat luhureun biwir. Dada mah komo kandal ku bulu. Terus dina ieu cangkeng belah kencak nyolegreng bedog panjang bari sareugeut. Coba batuk meningeh kayak kieu. Piraku si laing teu ngarasa sentar onaman mah ku ningali dewek deuleu. Cek si Barkawi lalaunan bari mesat bedogna terus dipamerkeun seseukeutna anu ngagurilap ka Jaka Satria. Ti Bandung nama meureun si Barkawi teh arek nyingsieunan Jaka Satria. Piraku si laing teh sieun nempo seukeut ieu bedog anu saking ngagurilapna deuleu. Cek si Barkawi nyarita deui. Ah, henteu kuring mah teu ngarasa sieun kuno kitu. Bieu oge kuring ngaliwat ka pasar ningali jelema nyareklan bedog. Aya anu dipake meulah kalapa, nyacak daging menang mencit. Terus mun di pelemburan dipake meulahan suluh. Anu kitu teh biasana mah keluarga. Jadi piraku kuring kudu sieun kuno kitu. Geus biasa. Rai langsung nyak beureum beungeut si Barkawi dina waktu harita. Kasinggung bangunna mah ku caritaan Jaka Satria. Sangaran ilaing kita tadi can ditanya ngaran ku dewek ieu. Jeung ulah nyarita ka mana karep deuleu. Ieu bedog anu diceklan ku dewek memang lain bedog sambarangan. Tapi bedog khusus pikeun nyabat beung jalma sabae nu kurang ajar jeung teu ngarasa sieun ku dewek tiluan deuleu. Wanohkeun ngaran kuring Jaka Satria lur. Jalma anu teu percaya seeutik oge mun andika bener bisa metakeun eta bedog pikeun nigas beung jalema teu percaya.
Jakasatria beki ngahajakeun mamanas hate si Barkowi anu mimiti kapancing amarahna. Bangsat, 2 kali si Laing ngahina basa ka dewek. Si Laing hayang aya buktina mun dewek bisa metakeun ye bedog. Ulah sambat kaniaya sia mun kitu. Wayahna beung sia ayeuna kudu ngagelenceng ku ye bedog deuleu. Ya, langsung kurilap. Parat nyarita kitu. Si Barkowi sanajan dia tenang-tenang oge hatena teu burung bedah amarahna. Langsung harita metakeun bedogna pikeun nyabat punduk Jakasatria. Tapi si Barkowi jadi ngaranjung kaget jeung asa kacelek kudu jadi lawan. Sabab diijir-ijir mah bedogna tangtu bakal mampu nyabat beheung Jakasatria nepi ka ngagelenceng. Tapi ari geus dicobaan mah tetela. Jakasatria kalayan nyalase ukur nungkulkeun sirahna ka handap lalaunan sarta dampaleungeun katuna meta ngetig seseukeut bedog lawan anu ngaliwat luhureun sirah. Kejadian saterusna memang hebat. Bedog si Barkowi langsung potong harita keneh jadi 2 bagian mangsa diketing ku dampaleungeun Jakasatria. Hiung sau kurilap leplos keting bletro. Waktu nenjo bedogna jadi potong kabagi 2 bagian lantaran diketing ku leungeun musuh. Si Barkowi jadi ngaranjung kaget meh teu percaya kana naon anu ku dirina katingali harita. Jeung can oge leungit tina rasa kakagetna. Jakasatria tembong geus ngalakukeun deui hiji gerakan. Badana malik ka tukang bari leungeun katuhna meta ngahantem dada si Barkowi. Anu mungguh bari dibarengan ku geter tenaga lapisan tenggelanana. Sakilak sung cekuk jebrot des alah cengkang koreang kadabu borobo. Si Barkowi daek teu daek akhirna kudu narimakeun hiji kanyataan anu pait tur peuheur karasana dina poe harita. Sabab bisa langsung rubuh ku Jakasatria ngan dina tarung anu ngan ukur sageprakan. Sarta awakna rubuh ninggang meja kosong nepi ka amburadul mejana oge. Saking ku tarik-tarikna awak Barkowi ngajengkang. Bari tina sela-sela juru bibirna katempo ngalaikeun getih kental tur seger keneh. 2 baladna alias si Samsuri jeung si Kartawi tembong silih teuteub. Sabab sarua kaget baladna bisa rubuh ku musuh dina tarungan ukur sageprakan. Meh bareng si Samsuri katut si Kartawi maresat bedogna masing-masing. Sreng. Laju pating jorerata loncatan dibarengan ku ngagerohan daruan. Narajang ka Jakasatria anu masih betah diuk dina bangkuna teu jiga anu keur nyang hareupan bahaya. Curela cileng hut. 2 gulung sinar bedog harita pating kurilap datang ti 2 arah. Nu hiji ngarah kana tak-tak kenca, sedengkeun nu hiji ngarah kana sirah. Mukaha datangna kawilang cepet mungguh matak sawan tukang warung anu narampokeunana. Kapaksa tukang warung nyarempod handapeun meja tempat dagangan. Sedengkeun Jakasatria anu ditarajangna harita ukur ngagiwarkeun badana ka kenca mangsa nyingkahan eta 2 panarajang. Dituturkeun ku leungeun katuhuna anu meta dina gerakan anu cepet nyintrek bedog musuh pilih genti kalayan dibarengan ku tenaga lapisan dina saparapat bagian. Sathus kurilap kiwar plos set hukup pratak koreweng terbangieung dari deug. Si Samsuri jeung si Kartawi pating barang kieung ka tukang kadorong ku tenaga lawan. 2 nana puguh nambahan rasa kakagetna. Sabab lawan tetela mibanda tenaga lapisan anu jelas aya di saluhureun maranehna duaan. Sedengkeun Jakasatria tembong cengkat tina tempat diukna. Nyeh seuri bari neuteub antem ka 2 lawanna. Tetela bener aranjeun teh teu bisa metakeun eta bedog. Bisa nangan ukur ngadon
nyabetan tempat kosong wungkul. Cek Jaka Satria bari sinis. Si Samsuri katut Kartawi jadi tambah penasaran jeung asa teu percaya maranehna bet bisa teter kulawan pantar Jaka Satria. Si Barkowi mah teu kudu disebutkeun deui. Manehna memang geus teu wanian deui maju sabab bedogna potong. Si Samsuri bari muncereng dina sikepna anu tetep galak harita nyarita deui ka Jaka Satria ngandung ancaman. Maneh montong sombong deui Jaka Satria. Dewek duaan can rumah saeleh jajaten ku si laing deuleu. Beung sia bakal ngagelenceng ku ieu bedog. Rasakeun ieu. Ya, hut. Curela jeung kurila. Meh bareng si Samsuri katut si Kartawi pating corelat deui laluncatan. Bari metakeun bedogna dina gerakan anu leuwih garang tur cepet batan tadi. Tapi Jaka Satria memang geus bisa ngukur nepi ka mana tahapan ajen pangarti nu jadi lawan. Harita Jaka Satria terus ngacorelat mangsa nyingkahan eta dua panarajang sekaligus ngalakukeun balesan. Corelat jeung sau kieu kurila plos-plos, corelat jeung sau cebrot cerbet des. Jengkang koleang kedebut. Antukna si Samsuri katut si Kartawi oge. Terus pating jarengkang rarubuh maring lemah. Nalika kabeunangan kuruntuyan panarajang balasan lawan. Bedogna lagragan kana lemah tanpa maranehna bisa ngasupkeun panarajang kana jadi lawan. Sabab gerakan Jaka Satria bener-bener di luar dugaan. Dua nana jadi pating salangir nahan kanyeri. Can waka-waka bari sahudang deui tina larubuhna. Si Barkowi beuki ngarti jeung sadar yen Jaka Satria memang lain jalma samanehna. Sok kumaha mun geus kieu masih aruntupan anjeun duaan pikeun teruskeun deui tarung. Cek Jaka Satria anu ngahaja teu ngagunakeun ajian Raja Wali Saktina. Sabab memang taya niat pikeun ngabinasakeun lawan. Maneh memang hebat dulu Jaka Satria. Dewek tiluan rumah saeleh jajaten, rumasa ngaku eleh. Cek si Samsuri bari nyekelan dadana ku leungeun katuh. Syukur mun aranjeun tiluan geus ngaku eleh jajaten. Berarti di antara urang memang geus taya deui masalah naon-naon. Tapi leuwih hadena deui aranjeun ulah majegan bae warga lembur. Oge anu bogana ieu warung ulah teuing segala dipenta. Sarta bayar urut dalahar bieu. Laju tinggalkeun ieu patempatan. Tinggalkeun ieu lembur. Ulah ngadon nyieun kakacauan kaongaran unggal poe di lembur. Sabab kuring bakal terus tumetep di lembur. Tur tanggung jawab pikeun ngajaga katentreman rahayatna. Matak mun aranjeun keukeuh hayang cicing di dieu bari resep nyieun kaributan. Maka kuring moal ngantep Arandika tiluan bakal terus nindak Andika nepi ka napas panungtungan deuleu. Cek Jaka Satria tandes dina mangsa cumaritana anu ngandung ancaman. Ngajadikeun eta tilu jalma jadi bener-bener seber hatena. Si Samsuri jeung si Kartawi tembong harudang lalaunan tina rubuhna bari salu mengir kene. Aduh. Jeung salaku pangkolotna ti antara nu duaan. Si Samsuri jadi boga tanggung jawab pikeun cumarita. Da si Kartawi mah katut si Barkowi geus teu waranian deui ngomong-ngomong acan jiga nate. Sageus ngarandapan eleh jajaten ku Jaka Satria anu bener-bener hebat. Jadi leungit kawaranina. Heug Jaka. Kuring tiluan ayeuna janji. Arek indit ninggalkeun ieu lembur sanggeus mayar urut dahar katut ganti rugi ieu warung. Tur moal coba-coba deui datang nyieun kaributan di lembur. Hade. Tapi masing ingat
Arajen oge ulah rek nyieun kaributan di lembur sejenna mun teu hayang cilaka. Ku kuring ayeuna masih keneh dibere ampun. Tapi lamun kuring ngadenge deui Andika masih keneh nyieun kaributan di sejen tempat. Kuring geus moal deui mere ampun ka ilaing tiluan. Juk buru ka itu gara bayaran ganti rugi ieu warung. Kuring nyaho Rajen arek ka Gunung Guntur pasti arek neangan kembang gandapura dina mahkotanya. Jadi keur naon ngadon caricing di dieu ari aya tujuan sejen mah. Jung gara marangkat. Tetela Andika bisa nyaho kuring tiluan arek ka Gunung Guntur. Nyaho ti saha? Tangtu kuring nyaho kana tujuan Arandika sabenerna. Tapi teu kudu heran da kuring teh boga ceuli jeung panon. Ceuli bisa ngadenge, panon bisa nempo. Nya seug atuh kuring arek mayar urut dahar sarta rek ganti rugi ieu warung sanajan moal kabeh kabayar da teu boga deui duit keur ngagantianana. Nya sok ku kuring dirojong pisan tah sikep teh sok gara lakukeun. Gancangna carita si Samsuri jeung dua baturna laju malayar urut daharna jeung sakalian ngaganti rugi eta warung anu meh unggal poe dipentaan bae dahar ku maranehna. Tiluanana sanggeus kitu mah terus Arindit ninggalkeun eta lembur. Bari janji moal datang-datang deui bari nyieun kaributan. Jaka Satria oge satu tas mayar urut daharna sarua terus Indit ninggalkeun eta warung. Tujuan Jaka Satria ayeuna jadi robah seja nepungan pupuh lembur sabab timbul maksud aya tepikeun. Sugan jeung sugan pupuh lembur bisa ngartieun kana maksud kadatanganana. Jeung kabeneranana we deui aya warga anu merhatikeun kana kajadian anu tadi lumangsung di warung. Mata harita teu saeutik warga nu nanya jeung manggut ka Jaka Satria. Jaka Satria oge teu boleh someah tur marahmai paromanana ka unggal warga. Teu ngatarakeun ieu aing jago. Malah saterusna Jaka Satria tumanya ka warga di mana lebah-lebahna imah pupuh eta lembur. Turus satu tas menang jawaban ti warga. Harita Jaka Satria gancang ngagidig Indit geusan buru-buru nepungan pupuh lembur ka imahna. Sarta teu kacaturkeun kumaha di jalana. Jaka Satria geus nepi weh ka tempat anu dituju. Kalayan langsung dibagiakeun ku pribumi salaki pamajikan. Tur sanggeus silih bagiakeun sakumaha mistina. Oge diuk dina tempat anu merenah kadenge pupuh lembur anu muka obrolan. Aki teh munggu ngarasa kataji pisan jeung panuju kana tindakan Jang Jaka tadi di warung. Sugan we atuh si Samsuri sabal-balad teh ngarasa kapok ari aya anu nindak majang. Bener teu lain kitu manehna. Cek pupuh lembur ka pamajikanan nu harita sudar sodor nyuguhan tamu. Bener pisan manehna. Mani asa ngemplong ieu dada nalika nyaho eta tilu jalema rarubuh ku Den Jaka. Terus nyingkah ti lembur bunga-bunga. Tos sabar halami eta tilu jalmi kado cicing di lembur nate ambu aki. Cek Jaka Satria. Aya we meureun genep bulan nama Aden. Eta tilu jalema teh aya di lemburna. Ngakukeun anggota paguron Wesi Keling cenah. Kitu tah Aden. Ngangkeun ti paguron Wesi Keling. Jaka Satria tembong paromanana ngadadak ngemuka kaget. Ngaran paguron bapana bet kasebut-sebut. Jaka Satria jadi penasaran. Tilu jalma nu tadi tarung jeung dirina bet ngaku-ngaku anggota paguron Wesi Keling, naon maksudna? Abdi heran ku eta tilu jalma. Nah bet nyabit-nyabit nami paguron Wesi Keling sagarupa.
Har, nah kumaha kitu Aden? Sumun, nah gening Aden. Bet bangun anu kaget gitu. Aden uninga kapaguran wesi keling. Pupuh lembur meh bareng tumanya lantaran sarua penasaran. Tapi karek oge nanya kitu, nah atuh ari ujung-ujung ulu waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.